dijadikan isim maksurun. Wasani anu kaduana mankusu nyaita isim mankus wa nasbuhu ari nasabna isim mankus haru itadohim wa rabu ari rabana isim mankus yunwa itu diniatan sajanya bidudai aidon yujaru dijekan wa yufilin jang dimana fil akhiru akhirna minhu tina tabili kunalin au natawa yauna tawaya pauri maka eta dikanya hokun sibil mu'talan natap mu'talan kana fil mu'tal fanwi mangka kulungan yatan anjuran alali fakana alifi dinaita fil mu'tal jangan wa jazmi kana salian jazm wabdi jeung johir kana jenas makana nasabna tabi maksur kaya nu yarmi seperti lafaz yarmi wani jang kulungan niatan anjina roba kana roba fi madinah eta isim ekin nabi fi madinah eta mu'tal maksur jeung termankus wajib mabuangan dan jadi magana tinggal jangkau salasana kana salasana nutilu tabdi hukuman anjana hukman najiman kawana hukuman wasin nakiratu wal marifatu ya bamarik mutarakan isim nakira jang isim marifat nakiratu narisim nakira khamirwa tanarima kana alif-lam wa siron alna narima takab awakiyun atawatum ba awakiyun atawatum ba mawqiyamah kana tempatnya perkara kuliran rasulullah wa baru warisalian isim nakirah marifatun neta isim marifat kahum sabad rabalhum wajang labul jiwinda wabni jang labul ibni wal gulamni jang labul gulamni walladhi jang labul ladhi kafama makari berkala lidhi gaibatin bikin mana gaib au hulurin atau mana hadir ka anta sebut jelabad anta wa huwa talabad anta sami ngaranan anjeun bidamiri kana isim damir waduti salin jangan ijang damir tisal minhu tetap tina damir tisal manyata damir la yubtada nutu dimutian sima mulayali ujung
wala yali jeung teu nyanding jeung teu kasandingan silamil kisote illa fiyaun abada kecuali nyata pemilihan salawasna kalian wal kafi min bani akhirab seperti yang jengkap ni Medina lapad ini jeng akromaka jeng lapad akromaka wal yai wal ha jeng ya jeng ha min salihi tina lapad salihi makana perkah malakan gus namilik wa kullu mudmarin ari setiap isim damir lahu tetapana isim damir albina kana mabni wajib sibina wa labdu ma ari lapana perkara jumlah walijar bersimba kalabdi manusia seperti lapan perkara musibah anu nasab bersimba wasami mutalan minal asma'i makal mustafa wal murtaki makarina. Tahiyyub akan jelaskan dina masalah mu'tal, isim mu'tal. Jadi isim teh nyaeta isim mu'rab terbagi dua. Jadi aya isim mu'tal. Mu'tal naon nyaeta mu'tal maksur. Mu'tal maksur anu kedua nyaeta mu'tal manqus. Mu'tal manqus. Kumaha ayeuna ari mu'tal maksur tah ari isim mu'tal maksur teh nyaeta isim anu aya huruf elatan dina akhirna bari samemeh huruf elat teh dipatahkeun eta dingaranan anu kositu teh nyaeta isim mu'tal maksur. Isim mu'tal maksur contohnya seperti Mustafa, Al-Mustafa. Contohna seperti lapad Al-Mustafa. Si Mustafa eta teh nyaeta nyaeta eta teh nyaeta isim mu'tal maksur. Pangna disebutkeun isim mu'tal maksur samemeh anu bingkang eta li bingkang teh Mustafa samemeh anu bingkang dipatahkeun eta dingaranan kositu isim mu'tal maksur. Wal murtaki jeung ari isim anu kedua nyaeta isim mu'tal manqus. Ari isim mu'tal manqus sarokena eta ge i'rab keneh ngan bedana isim mu'tal manqus mah nya isim mu'tal manqus bedana samemeh anu bingkang dikasrokeun. Contohna wal murtaqi ayeuna tadi Mustafa murtaqi aya bingkang keneh. Tah lapad murtaqi eta disebutkeun isim nyaeta isim manqus, isim mu'tal manqus. Karena samemeh anu bingkang dikasrohkeun. Eta ngaranna isim mu'tal manqus. Tah isim sakabeh isim ieu nya kabeh isim maksur mu'tal maksur sakabehna nya eta ditakdirkeun. Itu kabeh takdir eta. Itu keur tingkah rapa mah jadi muqadarkan qadar luasna nah rapa karena rapat takdirna
keur tingkah nasab kitu keneh dari nasab takdirna keur tingkah JR kitu keneh nyaeta JR takdina ya, beda itu. Nah, itu isim mu'tal maksur ya. Isim mu'tal maksur kabeh keur tingkah rapat ditakdirkeun, keur tingkah nasab ditakdirkeun, keur tingkah JR ditakdirkeun, eta isim mu'tal maksur. Nah, itu kumaha isim mu'tal mankus. Nah, beda. Isim mu'tal mankus nyaeta keur tingkah rapa diniatan ya. Keur tingkah rapa nyaeta ditakdirkeun, keur tingkah JR ditakdirkeun, keur tingkah nasab nyaeta dijohirkeun. Itu dah beda bos itu. Aya perbedaan. Isim maksur nyaeta isim mankus mah keur tingkah rapa dinia, keur tingkah rapa ditakdirkeun, tingkah JR ditakdirkeun, keur tingkah nasab dijohirkeun. Contohna seperti tadi murtaki. Keur rapa murtaki, keur JR murtaki. Lamun keur nasab murtakiya itu. Ulah di murtaki, nih Mustafa mah lain. Rapa Mustafa, nasab Mustafa, JR Mustafa. Isim maksur lim mangkus mah lain. Rapa murtaki, JR murtaki, nasab murtakiya. Kita beda begitu. Kita ngaranna isim mu'tal mankus. Wa ayu fi'lin akhiru minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'talan. Nah, ayeuna nyaeta kedua nyaeta nerangkeun mas'arah fi'il. Fi'il eta ge nyaeta terbagi dua. Fi'il teh nyaeta terbagi dua. Aya fi'il alif fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal teh nyaeta fi'il anu di akhirna aya huruf elatan itu maksudna. Fi'il mu'tal dina fi'il mu'tal teh nyaeta dina akhirna teh fi'il mudhari mu'tal maksudnya fi'il mudhari mu'tal nyaeta terbagi dua. Hiji fi'il mudhari mu'tal ini yang mu'tal cara tadi ini mu'tal maksur jeung mu'tal mankus itu. Nah, jadi mu'tal maksur kumaha mu'tal maksur? Mu'tal maksur teh nyaeta kos model yahfa itu mengeta. Eta geus disebut mu'tal maksur. Tah mu'tal maksur kumaha mu'tal maksur teh nyaeta keur tingkah. Jadi keur tingkah nasab dijohirkeun. Keur tingkah lapak ditakdirkeun. Nah, tingkah nasab dijohirkeun, tingkah rafa tingkah rafa ditakdirkeun, tingkah nasab dijohirkeun, tingkah rafa ditakdirkeun. Terus eta ge nya maksud mankus oge fi'il mudhari mankus mu'tal mankus kitu keneh tingkah rapana nyaeta ditakdirkeun,
tingkah nasab tingkah nasabnya eta dijohirkeun. Nah, terus kumaha eta didinya keur tingkah jojemna maksudna fiil mudhari mu'tal maksur jeung mu'tal manqus keur tingkah jojemna kumaha eta kudu dibuang huruf elatna. Contoh seperti yad'u yarmi tuh. Yad'u yad'u barisna kudu rapa, alamat rapana nyaeta ku domah naon domah muqaddar itu lantaran kaharepna aya wawan yad'u muqaddar kana naon kana waw. Keur tingkah nasabna johirkeun ayyad'u tingkah nasabna johirkeun ge patah ayyad'u yarmi kitu kene keur tingkah rapa yarmi takdirkeun barisna kudu rapa alamat rapana naon domah naon domah muqaddar naon sebabna karena sameh anu bingkang di kasrokeun eta mah disukeun teh yarmi barisa kudu rapana alamat rapana domah muqaddar kana muqaddar akhir naon akhir teh nyata alif naon ya anu haduna akhir teh eta iya anu sababna sameh anu bingkang di kasrokeun. Nah itu tah kumaha keur tingkah nasabna johirkeun ayyarmiya itu ayyarmiya barisna kudu nasab alamat nasabna nyaeta ku patah lantaran kadatangan amil nawasib. Keur tingkah jajam buang habis eta huruf elatna arek mu'tal fiil mudhari mu'tal maksur arek fiil mudhari mu'tal manqus tetep eta kudu dibuang si harap elat. Contoh seperti yad'u yarmi panjang tah datangan amil jawazim yad lam yad'u pendek benekeun yarmi lam yarmi pikeun sia eta teh itu bau pikeun si harap elat pikeun kabeh pokona di mana-mana harap elat nempel kana fiil mudhari kadatangan amil jawazim si huruf elat eta kudu pikeun. Ayeuna nyaeta rek nerangkeun masalah isim nakirah jeung isim ma'rifat. Ari isim nakirah teh nyaeta anu setiap lapad anu narima kadatangan alif lam bari si lapad eta jadi berubah menjadi isim ma'rifat. Contohna seperti rajulun. Rajulun tempelan alif lam jadi ar-rajulu. Nah eta disebutkeun rajulun teh eta disebutkeun isim nakirah. Kumaha lamun cara ayeuna aya lapad tapi geus seperti zaidun kadatangan alif lam eta mah tetep lain nakir lain isim nakirah karena zaidun mah nyaeta alami isim alam. Setiap isim alam eta digaranan anu kos kitu ma'rifat. Isim nakirah mah setiap lapad anu dimankan setiap lapad anu kadatangan alif lam jadi ma'rifat eta digaranan kos kitu isim nakirah. Wa ghairu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal gulami wal ladzi. Aina anu kadua nyaeta isim ma'rifat. Ari isim ma'rifat teh nyaeta aya genep. Nah, isim ma'rifat teh nyaeta genep. Jadi hum isim dhamir. Anu kadua isim isyarah. Di anu katiluna nyaeta isim alam hinda. Anu kaopatna nyaeta mudhof ilaih.
eta setiap mudhof ilaih eta isim ma'rifat. Wal gulami jeung anu kalimana nyaeta isim ma'rifat teh nyaeta alif laman anu kagadegna nyaeta isim mausul. Jadi isim ma'rifat teh nyaeta genep cek dalilna wa ghairuhu ma'rifatun kahum ladzi wa jinda wa amni wal gulami walladzi. Eta sebutkeun isim ma'rifat aya genep hiji hum isim dhamir, kadua isim isyarah di anu katilunan isim alam nyaeta hindan hindunnya jeung anu kaopatna yang idofat didopatkeun seperti lamun apa didopatkeun eta jadi ma'rifat. Jeung wal gulami lamun aya lafaz aya alif laman eta digeuranan isim ma'rifat. Waladzi jeung isim mausul eta termasukna isim ma'rifat. Fama lidzi ghaibatin au hudurin. Fama lidzi tamangka aya rangkeun maknaon di dieu masalah isim dhamir nu pertama ieu isim dhamir nyaeta hum nya ipama isim dhamir ma teh nyaeta isim dhamir ari isim dhamir teh eta maknana nyaeta makna goib maknana eueuh di dinya teh ma teh nyaeta isim dhamir maknana eueuh contohna pama mangkali perkara naon perkara teh maksud eta rahasia eta teh isim eta makna goib. Ari ma teh nyaeta isim dhamir maknana goib ai goib teh eueuh di dinya contoh perkara naon perkara teh itu pama mangkali perkara eueuh di dinya teh perkara naon tuh si itu eta karena rahasia eta teh maknana eueuh ul ini dinyalain dihareupeun au hudurin jeung nyaeta mana hadir ka anta saja anta mah disebutkeun eta isim dhamir maknana makna hadir anta anjeun tah eta anta teh nyaeta anjeun anta anjeun teh berarti aya anjeun teh aya di mana aya di hareup aya di hareupeun nah itu aya perkara mah can jelas di mana eta perkara teh itu beda. Jadi isim dhamir terbagi dua bagian maknana aya makna goib aya makna hadir. Makna gaib diantarana nyaeta makna hadir nyaeta anta. Wa zuti salim minhu ma la yubtada wa la yaliq ihtiyarun abada. Jadi di dunia teh wa zuti salim minhu ma la yubtada si dhamir ittisal. Nah deui nyaeta dhamir teh dhamir terbagi dua aya dhamir muttasil aya dhamir munfasil. Isim dhamir terbagi dua aya tadi maknana aya nama nyaeta dina masalah munfasil jeung muttasil. Dhamir terbagi dua bagian aya dhamir muttasil aya dhamir munfasil. Ari dhamir muttasil teh nyaeta anu henteu dimimitian ku perkara nu teu dimimitian nyaeta ku perkara di langsung hiji seperti minhu gitu itu dipilih perkara kalya wal kaf min ibni itu akromaka ya contohna seperti ibni akromaka eta ngaranna disebutkeun dhamir muttasil min salihi malaka itu salihi itu nya dhamir keneh eta ngaran dhamir muttasil wa kudu mudmarin lahu bina yadid wa lafzu majrur kalafzi manusib. Ari setiap isim dhamir eta wajib kudu mabni. Misalnya bisa